tansah sarap kula. Yo rezeki. Wapun kayaknya. Yo makanan. Edas. Bau-bau bangsa manusia. Sama ada bau. Ya, sanajan manusia liwat kaya tempat nganu harti geus jadi rezeki ngaing. Terus jadi mangsa salira kula. Mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan ping-pingna. Ping-pingna naon? Kabeuki cece ping-pingna teh. Naon deui tata kula? Komo eta tulang dada moal teu ngadarek-dek dihakan. Moal teh hipu atuh. Eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diterei buleun mun ngageleser. Ada tangtos. Gitu-gitu teteh. Komo eta geus nyetrok sirah jelema. Ai karesep ngadahari daging teh dibeulem. Dibeulem heula kabeuki teh. Komo digoreng mah. Kicu-kicu mun dipais we. Komo mun di sate mah. Tah diangeun ka cida mah digule. Kabeh we teh. Awan nu kaliwat. Anu ngeunah pisan eta ai dibeulem teh ngakan cekerna. Tah tetepokanana we nu rada loba dagingna. Dilamotan di mah. Pujit anu ngeunah pisan we. Eta Tak komo kana jeroan pujit mah. cumurna. Ai eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejelok. Aduh. Lain Sada sebel teh mah seuti. segala beuki sih. Duh. Hinggi kula hinggi Bantuan usaha ngaing. ya hinggi mangga hinggi kula meluci setiap badana kapirarai siang mun lepat silih dang dosa sangkan janten kasenangan karabihkeun kawonan sing luyu sabiun jahan urek ngahargaan iwati bangsa sorangan cinta tanah kabudayaan sami cinta kebangsaan Ngalungkana ayeuna paci anu ngelarga senian Sunda Purwaning bangsa bangsa ibu aja eto urang sami rasa sepanjang urang ulah sunat manusia ilmu tutunya Ya hajirikeun semua bagja Gusti. Nuhun. Maneh mah jelema daekan ngan hanya ka eta teh sirah teh muni murid apa eta teh falsafah naon nawiskeun abdi mah leuleus beung. nawiskeun leles beun gitu dititah ku sasa teh naikeun
ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ieu kedah ka mana milarian tuangan salira oke lah tenang jangan rezeki kanggo salira dipirik kurupi gending lumayan panglipur untuk karuman budi kemana mau kami binati salamati moaya menyisiku dia rak bisa malah dipancing ngahacurkeun cuma bakja ieu ji nya cek abdi ge kalah beuki karelo aduh ampun oh ya kan muni percis teh orai hejo ha cekeunai orai naon-naon oge ah jeung jibatan eueuh teh ngaran mah mun urang eling gigitan tangtu moka malinaan asep dampak tangtu moka malinaan warga seni Padalarang eta seniman sajati wayang teh ngandung perlambang manusia Jakarta sekarang alah Jakarta sekarang panas banyak baraya ya Kang Jakarta sekarang panas banyak baraya banyak jalan banyak baraya para ranjang hawana panas ngan hanya ka kan banyak baraya ngan banyak baraya sekarang banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang bawa kendaraan ngararawa kendaraan lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha naha asal napak saja saya mah Kang dararamang sadayana muju cekap nah sekarang ada apa pangna saya harap datang sekarang aya perlu urang ngepung hakaneun aya hakanan anak nya urang neangan aprak-aprakan kamana we ngagalaksak ya ngagalaksak ka bapak saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan lain aimane bisa nyebut U bilang U bisa kagak hanya A saja kagak bilang I kagak hanya A saja O kagak A saja ai nyebut olo balaga benar nya benar balaga ai nyebut gede hulu balaga sama hayang katangar banyak gaya
badag mastaka gede hulu teh nya Ari nyanyi seperti nyanyi ya mah eling-eling mangka eling coba ya gampang saya mah naon takwa mangka wah rumingkang di bumi alam anya celangka marca pada Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah anaknya kasasar lampah sama tawanya iya bangga mah iya tadi dia nu hese mah maha nu paling sulit banganya maha nafsu nu mata kaduhung wah bisa mah bisaeun di dia mah wah bisa gampang nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata hajakal nya toge anjing pusok make aturan cepeng dewi jagalan jembuk gerak sing atuh kenangan euy sakitu kenang beberebetan eta saya mau digendangin kenapa kok datang saya diam semua oh mau dikendangin iya dong ya cepet boleh. harus ya boleh atulin kendangin tuh yang enak kendangnya nah ini enak suara sindenya juga kata-katanya tauhid enak sekali baru enak ini kau mau disengakan mengeduh atur nuhun ya ai kenang jempe pajar di kenangan si eta mah bolot sih simbah kapi hatur diterima kan diterima mak diterima belum naon jo belum sia teh Gusti si bolot budak belum lahir diuk goblok diuk aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun goblok dina tamat lah sekolahnya aduh detia dirga bahu walah nyaur batur-batur namar bayaksa ngandika nuhun kada rumpul ngacung leungeun naon bari teu ngomong iya mangga naon ieu teh mangalah ada apa lapar sami atuh
takuhal sakitu wayahna dulu pang neangankeun kahakadan aing poe ieu dek unca dek bagong dek monyet dek naon eta mah aduh kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok ya neangan nomor ya nanya-nanya peryogi mah tuh siapa takuhal sakitu dulu tah ayeuna mah tong boro make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan nasenang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian tak kitu wayahna kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul da maneh bagian ka belah kulon ayeuna mangga kulan Gusti mangga kulan wayahna euy wayahna sararea ini punten aduh ngahaturkeun semua pangabutuh aduh maksud teh pangabaktos Gusti ditarima abdi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput aduh jelemput ampun maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah kiih aduh aing mah kiih deui kidul maksud teh Gusti sabaraha urang upami teu leueur aduh aleueur teu lepat dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun aduh ampun limun tedugi kalima sumuhun ketang limun lima mung tedugi ka genut ai genut genep maksudnya di belah mana palih kiih aduh kiih aduh kidul Gusti sok siap sararea hingga ayo pada Parina teh kaki kan galap anda magalap nah kamana saja ngomong kesangeunana aduh ayo sia urang jangan ini aya jelema naon itu hari ini tuh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakol naon rame jeung ieu mah naon teh ayangnya udah kumaha minta supaya kuring apal da ngariung teh wah maneh mah buuk budeg maksud teh bolot hapunten ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari maneh aduh teka lagi ya ya ieu teh di Jakarta
dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek nama baik urang suuk Sunda maksud teh di antawisna Desiratna sarung sari ya sari kumaha ari maneh gitu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh Memenangkan datang. Sungut dikituan disadah henteu. Aduh ya. Anu galak deh. Anu galak anu saleh. Gitu. Ya, kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor, komeng, sanes kompor. Aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh. Kompor jeung bihun ai biing. Jeung mikung, aduh, miing maksud teh. Duh. Nya. Jadi batur oge di luar negeri kapan? Aktor-aktor jeung artis-artis teh. Aduh, ngajait nama baik negara. Di antarana jet tempur, Jet Li maksudnya ieu, Jet Li. Sia nu salah, sia nu benerkeun coba. Tuh. Nya. Di Amerika Stephen Seeng segel, ya segel. Ini ngarahan ke babaturan. Aing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui. Ini ngarahan ke babaturan. Nya. Modar ku seuing. Tuh dina 007. Hah? Naon? San Kompodat San Connery maksudnya Tawa geuning aya film Tarasi Tarsa. duh nya aing kudu seri naon nya duh kitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh Sarua gelona eta lain bapak uing maot dunungan lapar beleguk sabaraha taun yuswana bu Gusti Dibalas ayeuna. dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh belegok ya Allah keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa tuh aduh belegok entong keun bae tong dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan aduh Naon gitu jeung lagu tilin. tungkul aing dek nulis tungkul Ade. Si ada. Jelas. gua mau nulis lu baca lu bego bolot oh jadi pada dikubur nate di dia goblok
tong dina jajalaneun atuh dikuburina jurig baca sok baca maksudnya geuning tutulisan ieu kumaha lamun urang baca baca Kusihung baca. sok kusihung baca kusia lain Bapak Uing pae atuh mun kita tadi pan kitu bae oge belegog maut aduh mana teh kumaha dina tulisan teu dikieuna maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan Uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegog da eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah aduh aduh ampun cing sarwana Uing mah bet galap ayeuna mah ngomong teh euy sekolah teh teuing kumaha beuki golot teh kieu geuning Dina naon asalna? dina naon dewek asalna jadi galap ki aduh kieu maksud teh karal-aral permios aing tuna lampah eta kacarios ieu Semar Astadinga Dawala Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan kengeng wartos ti manuk Jatayu wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling kuda Samuka Raja Alengka ye inge ngungun ngangluh bingung nu teu mangitungtung susah mana nu taya sudana Batara Rama Laksmana kaula nun kula Astra Jingga kan ya akang sedih dek ceuy duh sedih kunaon di akang lah kanejang ieu teh dileuweung cuk cing inget sasanget-sanget na leuweung mah leuwih sanget tibatan sungut leuyang saja jalan dek ceuy naon akang menakan Kang Kalung olah eta geuning aya gelang gelang tinggal lelepen anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama oh kitu akang cucuk gelung meureun sapanjang dipaling kuda Samuka teh dirag-rag-ragkeun perhiasan sumohon dangtos dibaca carkeun teu sangka eta Sinta Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama sumohon awatos kang apruk-aprukan ke leuweungan euy di Pancawati Denda Dandaka kalangkungan tak wakang ngadaka alam beuki kieu Leres. beuki dieu teh deuleu beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana beki hareng-heng kan hareng-heng ku dedengean sumohon duh nasib
dasar nasib kudu balangsa. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh. Ulah urang makan. Sagala rupa persoalan oge urang mah sakadar ikhtiar, usaha, Ta eta hasil jeung henteu mah kumang kewe. ta eta. Ngan meureunnan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar. Di mana hasil urang syukur. Daya deui bulan. Sakitu hirup di dunya mah heuh. Jampe hirup mah eta we Kang. Da ngagugu ara jeung subaha mah wah. Nuturkeun ara mah. Kaituna ge bakal nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain. Sumohon. Anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak. Oh, cilaka teh pugu-pugu teh. Cilaka ku pamola sorangan. Bener. Gusti Rama nuju reus belah ditu teh Gusti Lasmana ngalalamun. Katinggal tuh kulan. Nuju Tong diganggu kitu ka Sidawala. sae. Ari dewek milu gering, heuh saha atuh anu mencetan. Sanu ngaulaan atuh Akang. Da geuning kitu aya milu sedih teh mung digawe-gawe acan teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing mah bener cenah naik Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih. Bumi mengabonyu mingkem mingkem mingkem. Bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Isim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sabab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi salamet. Kabur. Nya boga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Aduh tinggal. Da tukang baso teh tetangga sim kuring, jadi sim kuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Aduh. Sisinglar kadongeng gitu. Manusia loh kayak memeh dunungan ya dewek heula ka hareup loh naon loh kayak kuna ya makhluk naon di hareup ha makhluk naon di hareup jagoan di dinya euy bau-bau bangsa manusia. Tah si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong heureuy siling mah teu nyari. Tuh butan. Wah tenang. Buta hiji wae masing hareupeun ta ka dieu. Ye bisi loba, sak loba ge. Bisa we sia usik tingalikeun. Nasuakan gitu. Melaksaka palintangan babalean pangalusna eyang atin sanajan di kantungan kasaean moal muta Aduh kebeneran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema. Aduh Aya dahareun. saha ngaran manuk aya manuk maneh makhluk leuweung ye. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Heug tina naon ke urang badami heula sakedeungnya. Mun saya. Tadengekeun hawar-hawar tadi lebab. Naon?
ayat tatabuhan muni genah kadengena meureun niat teh aya nu hunting hunting hajat maksudna eta sora silung silung sinen eta sora rebing rebing rebab galap benernya teh kadenge sora kentut kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mah mun narawe sok ka sora bool bool bonang sok terus nyiksa nyoper eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman aduh Sarman utit mah utit Saron maksud teh tah geuning jelegur teh sora golep golep goong naon anu diseueuran seueuran seurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hampura uing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib gaib galap uing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu paeh ge buuk nepi ka kieu akit kunirahan ningali kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta wilujeng tepang sen rupina urang asli urang pedaleman geningan tok aya nyaho maksudnya nuhun ari unine mah are uninga mah galap meureunnya euy kitu urut gering urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya kalau disejarikan si ngamak kakaran apa si akan naon seueur nya seuri teu bulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnon saha ngaranna kuring lan upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica Agnes Monica menip depak kieu hari itu anu tukang tikus enang tikus enang tikus eleh deet kus enang maksudnya tak kebeneran najan mungkir dageus takdir najan mumpang dageus kadar milik diri bagja awak dek lompat ka mana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahduk dek bahdukun maksud teh nya eta
karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak awak geus asak pedah beureum disebut asak emangna dewek teh ramutan hah jadi lu mau makan gue oke kita berantem dulu wah berani lo emangnya lu berani sama gua mau pati-pati aprok-aprokan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu kebetulan sesudah kita berantem kan capek saya makan lu boleh siapa yang duluan kamu yang kalah kamu yang saya makan ya buru-buru laporan dulu laporan buru-buru aya gangguan gitu di hareup siap cikan sok siap urang ajar prung sabaraha urang batur sia loba sia yang sebeuh mah jadi jeung aing
Aduh, Jangan ngaripukeun. kata si monyong nepi ka kieu aing. Nyiksa itu teh bukan teh Kang. Rek nanahaon atulah. Da moal kabita teh hararayangkeun. Aduh itu Naon Kang? tidak pakai kolor. Aduh, Kabita Kang? tidak disunat. Aduh, Kabita mari tinggal ibarat. hitam. Aduh, bala. Eta bari kulit. Teu hararayang teuing. Ya bahaya kan kabita. Agan. Ada cep. Ayo matu, ayo lawan, mengalahkan satu marah, satu mati. Iya. Kayak sia. Sia. Dah. Siap sia. Tolong. Woi. Woi sia. Woi. Korek dihakan aing teh kadur dialungkeun. Pasugane remek. Ulah ditu. Tuna lampah eta kasarios ieu Anoman Perbansana Suta. Iya iya. Utusan ti nagara Guha Kiskena. Wireh di negara Kiskena teh dina waktu ayeuna nuju hareng-heng ku dedengean. Masyarakat parantos jadi dua kubu. Anu satuju jeung nu henteu. Anu pro ka Sobali, anu pro ka Sugriwa. Memang tak muarek ngaluhuran sirah Sugriwa ngan ukur eleh jeung eleh. Doh, leres. Wayana direbut garwa jeung kakawasanana. Iya iya. Nya Prabu Sugriwa teh ngutus Anoman margi. Kitu ilapati Dewa Muasa nu bakal bisa ngarengsekeun kajadian kariwuhan di negara Gua Kiskenda kajabiti Batara Rama. Batara tugas Mahatunggal sayakti pikeun ngarengsekeun patsogregan alam rame. Doh, leres. Anoman lumampah. Namun
Aya naon sepuh mudah-mudahan we ku cara kaula lunta usaha Doh, leres. margi kitu wang siting dewa walah aya ilafat moal serba kapisang ngarengsekeun pasogregan ialam rame utamina anu kaalaman di negara gua Kiskena Leres. Rai Raka Beneng nyeta paman Sugriwa paman Sobali anu teu acan rengse parantos puluhan tahun sumuhun Leres. cenah iwa ti Gusti Rama Mangnusa gelar Batara anu bakat tiasa ngarengsekeun pasogregan kerja om mudah-mudahan we sing ngapernah Hulu Hanoman perpancana suta barang ningali kaluhur aya nu kokoleaban naon dah wah naon lah dulu gitu jelema dulu yuk ya di dunia iya jelema ay ya jalma teh di dunia mah Doh, eta. kira udah gitu salamet geuning uring kuing teh gimana ya udah hei udah Ya. wala wes Wah naon wah alah moal kaula muarek ngaganggu bangsa ajeun kaula nulungan anjeun bieu aduh marmot mun sagede kitu aduh Gusti udah hudang boro-boro aduh alah salamet wingyong euy duh ngan lieur kene euy salamet di urang heeh moto kehalangan goblok moto kehalangan kadinya mana ngadupak atuh terus Jalan segitu lega. jalan lega moal naon kaula moal naon moal uluh alhamdulillah cukulan dulu aya makhluk ieu monyong eta ku bisa ngomong deui nyet nemalan nemalan udah kadenge atuh tong bari kadegungkeun sia teh alah nyet ngerti aduh sehat gitu ai monyet sehat ai jelema kuleuh nyet
nyet nyet nyet Aduh, kurang pakai ngamen kok aing nyet nyet aduh ngagacang teuing itu karunya nyet weh ya dibalik dong aing gua akan begitu. nah kakak mah galak jebian. marukana mah meureun bikangna alah ieu teh monyet jaluna kaula jaluna duh eta bisa ngomong di monyong aya ngaranan aya naon ngaran kaula Anoman saha Anoman Oman ya Oman mana teuing ke gunungan meureun atau Oman batu meureun di mana Anoman kaula ti negara Guha Kiskenauluh ti negara aya negara kaula lolobana bangsa monyet bangsa kaula karena anu bodas mah kaula wungkul ulu bade ka mana ieu kaula teh keur neangan hiji jalmi ya keur neangan hiji jalmi kapan abdi jelema lain ngaranna beda panaya diddat sifat asma apa anjir aya monyet bisa ngaji nepi ka beulah dinya euy da sifat asma apa cenah dulu apa anu kitu mah jero jeung ieu oh da sifat li positif nuju milarian jalmi saha jenenganana kakasihna teh Batara Rama wayahna silaing aku Laksmana silaing aku Laksmana aing Rama ngan dewek Ramana Rama Kawalon wanara kaula anu diteangan ku anjeun teh kaula pisan yen kaula teh ti nagara Ngayogya anu diteangan ku anjeun teh kaula barakata Rama Kawalon ieu teh Gusti Rama leres bener tobat tuh kunaon ngejat atuh deui suka tinggal gabruk itu ayo ada napi kaula teh Rama Tamelar aduh Gusti maksudna milarian Gusti Rama teh saur ilapat atau wang siting dewa moal sarupa tiasa ngarengsekeun patsogregan di negara kaula Kiskenda lintang ti Gusti Rama uluh nah aya krisis naon nuju papasean parantos 18 tahun nyaeta paman kaula anu kakasih paman Sugriwa paman Sobali uluh nah nya garwana teh direbut kurakana garwa saha ai kawit jadi raja mah nyaeta paman kaula paman Sugriwa jadi raja Kiskena garwana teh Dewi Tara Tara naon Tara mani bener cicing dolah Tara mayar pugu Tara dangdan atau Tara dangdan tah eta teh garwana direbut ka kawasanana direbut usaha teh kurakana ku paman Sobali bangsa monyet iya naon pangna kitu teh salarasna mah ieu teh pangna dugi ka Dordar Parasea teh alatan diadu dombakeun ku Dasamuka Raja Alengka waduh meureunan Dasamuka teh bogoh ka Bibitara ulu nya diadukeun teuing kumaha carana ngadukeunana
dan nepi ka ayeuna can Angus tah anu bakat tiasa ngarengsekeun teh lintang ti Gusti Rama atuh kalarasan pisan ayeuna teh sieun naon nuju di kepung buta-buta rek ngakan bangsa-bangsa buta orang-orang pedalaman ngakan saha semuhun Gusti Rama teh bade dihakan sareng abdi ieu teh ieu teh garwa Gusti Rama teh aya nu ngiwat deui saha teh garwa Gusti Rama teh saha Dewi Sinta kakasihna Ibu Sinta dipaling kuda samuka ti Alengka menang bejati sayen asda samuka anu maling ti manuk naon manuk anis manuk jatayu eta manuk jatayu dan manuk jatayu kungsi patelak jatayu dengan disabot jangjangna namru we sacara ngalupas ke nyawa teh nya tidinya kengeng informasinya di manuk jati jatayu jati handap Gusti di mana ya tah ayeuna teh nuju di kepung buta rek dihakan cenah ayo kaula anu bakal mantuan tingali sia wah saya kaula bisi rek diheulakeun dihakan mah ngaran kaula Rama sya Rama saking ngandi hawamu kaula ti nagara Ayodhya pala saking Ayodhya wah hakan ku aing sobat-sobat Laksmana kaula nun pangresa sawios kuraji wae ali urang rengsekeun ieu denawa unjuk sumanga salamet agan salamet Kang nuhun ngan siastra jinggawe buah kumaha nasibna anu mawi Kakang Semar gening beuki jero teh leuweung teh kalah beuki sanget cing persanten Pangeran moal bade dolim ka makhlukna anu laras kumaha urangna we mangga aling Kang kulat aling sae mangga Laksmana kaula nun kula cing mereka newate teh ras teuing anger we sia rumaos kaula nun lepat ai unga detik salah mah tuh awas denawa orahana hingkang bakal mutusakan siwara ganira kejaba pusaka gua wijaya
kaningkeun mareujeuhna deuleu ieu budak ngora teh mun dina hayam mah jajangkar ieu teh oh wah kadieu siadek dihakan ku aing manusia penastik kersayang tumampara Inggih. ieu denawa dirgabau para tikorona kapangang ku Panagua Wijaya tapi ngadak-ngadak leungit tanpa hilang tanpa kerana si horeng ieu teh dewa anu kengeng bebenu ti sawarga anu ditepak sirahna bisa kengeng panghampura tapi udah ngaliwatan heula jalma anu katitisan Wisnu nya ieu Batara Rama teh sajabina pengaman dunya teh dewa panyampurna Doh. anjeun dewa penyempurna Walah. Leres. dewa penolong bujeng hingga lahir batin oge anjeun teh sasat geus bisa nyampurnakeun di kaula ngulang deui ka sawarga kaula menang bebenu ayeuna mangsana kaula menang panghampura geus puluhan tahun kuhal sakitu wilujeng bajuang kasep mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami nak nyarangan anjeun cing tabah kalayan cing emut yen anjeun teh aya di dunya Doh. tempat ruksak sakitu wilujeng kan aula ya semaka pihatur ulang nuhun pot daya-daya bulan aya tamu di mana tapi sanes bangsa urang sih malihan anu nulungan ka abdi ge anjeunna bangsa kere teh naon kere teh begitu kerak melendeng kere ta eta sieun Ai laporan cara balik. mana ina man ulah ya dia iya pot mohon ran sembah kapihatur persa ditarima Iwan narati mana Allah teh negara kuakis kendas salamet selenjang salamet pak doh sembah kapihatur pula salamet pot dawala nuhun mana monyetnya ulu amuing eta buntutna kana irung ya Ngarogok mereka. ngarogok punten ya tuh bapak anjeun teh monyeti di negara gua kiskena su gua kiskena teh tebih upami ti dieu mapah mah ulu aya naon Hanuman dupi ieu pengkeureun teh saderek Unadi Laksmana ieu pawongan kaula Kakang Semar Astrajingga sareng Dawala ngenalkeun atuh sepuh ih nuhun punten kapenggeran mangga
tapi kasopan gitunya monyetna jelema geus kalalasareun bener ngabadugan irung batur oge terapunten gini anu mah pinah deh ka kaki sekeunda sakedeung ge ah sare teh diganggu babaturanna di monyet aya naon nguningakeun kula kaula teh gaduh paman dugi ka ayeuna teh teu acan rengse bening ceweng itu alim eleh ieu alim eleh ngaranna Paman Sobali sareng Paman Sugriwa ai kawit nama Paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara ai pek diadu domakeun dumeh Paman Sobali mah kagungan siswa kakasihna teh Dasamuka Raja Alengka bawa-bawa aja Sobali teh boga murid Dasamuka leureuh rupina ningali ka Bibi Tara bogoh nanging teu wantun rupina mayunan nya carana teh ngadu domakeun we rakana sareng rayina teh diadu domakeun duka kumaha carana mah da terang-terang tos para seawe dugi ka ida teh acan rengse ke anu salah nu mana nyarupina nu ngarebut paman anjeun keneh ngaranna Sobali dawuh tapi aya monyet ge nya kurang ajar sarua we atuh naon ni kitu-kitu wae jadi Sobali nu ngarebut garwa rayina nyata Sugriwa Timalan Sinta Laksmana kaulah nun kula geuning aya we nu sanasib jeung akang Sinta aya anak Dewi Sinta anu aya anak Dewi Sinta nah bakal panggih deui akang Nyai sedangkeun numutkeun beja mah nagara Dasamuka teh mentas laut Nyai cing salamat cinta Anoman kaula Laksmana kaula nun kula Kakang Semar iya nun hayu Anoman urang rengsehkeun eta kaributan dikiskeuna kaula hayang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa di mana ngadaguanana di Tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh rupina mapai heula eta ke pamil menakan walungan sawios kaula bakal ngabantun salira dibantun jalan awang-awang aya kuring mameureun leumpang kabeh nangkel ka kaula bakal ngagunakeun aji Triwikrama bakal ngegedean sok mararuntang di kaula asik bakal laksana dewek numpak helikopter monyet nya mal ukur lamunan Kang lah baheula mah ukur lamunan numpak apa teh mah tereh deui aing kasaran KTP nya alhamdulillah atuh hayu Anoman mangga urang ngajug-jug heula walungan
kaula teh asa sahate pisan. Naon nu? Eta ninggal sinjang. Kotak-kotak. Sami sareng kaula. Nya kitu teh awe nu. Sapabrik panginten tadina teh. Nya. Kitu. Seueur kulan. Sinjang teh ti pama ongko. Nya mitoha ito. Pasti salira teh lain jalma samanea margi kaula dipasihan ieu sinjang kotak-kotak teh ti sawarga Maniloka boa salira teh kulawarga sanes nu sanes kun bapa mah ti dinya ti Sukabumi nya ti yang atin Eta keluarga eta. nya ayo awas si laing dek asup ka negara monyet bisi carekeun Ayo kade. bahaya si ieu ka itu mah Bisi coner. loba monyet bikang si ieu pasti menang jodoh Ora nya eueuh teh mah teu naon ayo siap dulu ya beuki dieu dek beuki ngarti euy Oh, ngerti. hah heuh beuki ngarti kaayaan dunya Kahin adunya teh. pek lamun dipikir dibulak-balik asli betah teu Cing. di alam pana model kieu ai kitu nempo tatangkalan anu disebut hirup cicing cara ricing eta nyingkah-nyingkah di dinya teu kesal deui eta Kalau kebuahan. Teu kesel teu aralnya. di mana geus buahan eta di mana buahna ngeunah teh dieu eta manuk milu eta barang hakan nya manuk bajing segala rupa ambekeun eta tangkah henteu Elah kita tangkalan sama. malahan nu saware mah dihakan monyet tuluy monyet teh aceleng-acelengan ka belah ditu ngising ulah ditu sikina dinya jadi deui di dinya jadi payakun teh eta euy oh iya nya tuh beuki deukeut aing mah apruk-aprukan di leuweung teh beuki deukeut teh heuh deukeut kana kaagunganana asa ditemong-temongkeun tanda-tanda kaagunganana ngan lamun di ieu di dunya ku dewek disebut betah ayeuna lamun dewek mika cinta kana ieu dunya yakin dewek bakal diperbudak ku dunya dulu Bener kan? heeh kitu teh mah model ayeuna sobali cenah ngarebut pamajikanana apa eta teh urusan dunya lain heeh tanepi ka bendeng jeung batur tina urusan dunya nepi ka jadi hijaban hijab kumaha bakal jadi pipining manehna pikeun mulang ka asalna teh moal sampurna deui Bener. Cenah Prabu Cisusu teh kala Prabu Cisusu. bakal cicing di alam marakayangan ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa Eta bakal gentayangan daek sering jadi gentayangan jadi uka-uka amit-amit teh ieu teu hararayang teuing aing hanya tak kitu. Jadi si horeng panggih dewek jeung keagungan Allah anu aya di dieu nya teh hirup cicing tatangkalan tapi eta manfaat di mana geus kemangan jeung buahan bang bara nyeusup kemangna tina kakemangan tina sari-sarina nepi ka eunteub ngising dina tatangkalan anu sejen jadi weh kadaka leuwih endah. jadi kemang kadaka anu cicing di tangkal batur tapi eta tangkal batur teu ambekeun ka cicingan eta ku kemang kadaka malah bakal leuwih endah Jadi hiasan. ieu sapanjang dewek apruk-aprukan di leuweung ilmu nepi ka pabalatak ieu mudah-mudahan we engke ka anak-anak urang anu bakal datang ke kapayuncing micinta kana alam wanadri geuning aya di leuweung teh urang teh euy sasatna beuki deukeut ka Allah tuluy dicai di lauk nyaring ta eta hirup nyaring teh di sato Ngap ininya. ngap sato hirup nyaring teh hirup nyaring ta anu bakal bisa nyampurnakeun kana sagala papasoalan kitu oge mun bisa deui nyaeta makhluk anu dimulyakeun ku Allah nyaeta manusia. Ai manusia kaancikan hirup naon eta kan? Ai manusia teh kaancikan hirup naon tadi dinya mah aya ancikan teh hirup eling. Aden
hirup eling kana asana, eling kana pamungkasna, kana akhir, eling ka Gustina, cinta kana lemah caina, nyaah ka sasama hirup. Eta disebut eling, trek pikir ku si Leing. Tapi kapan rata-rata aya nama nu ngaruksak dunya teh jelema apa nu teu eling? Anu teu cinta jeung teu nyaah. Anu teu cinta jeung teu nyaah teu siwulasan ti asihan teh. Sili asih nanti geus laleungit. Tobat. Heueuh nya ceuk aing oge nu matak hayu ah urang ini dan mulai ayo. Doana bati sararea. Ya. Hoplanan lagu naon ari akang pantes lamun dina model kieu sumuhun laguna teh jangkrik. Oh jangkrik Bari ngarajangkrik saja jalan. kalau merek nih Urang mada salaku manusia nyaeta anu disebut hirup eling. eta bener eling Nya eling kana purwa daksina. purwa Marang wiwitan. daksina Daksina wakasan. bari maju kang hiji kang Ayo ah. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragataya pangawasa coba ana soka sasarnya lampah nafsu nu mata kadohu badan anu katempuhan diri anu kacing ciri diri anu kacing ciri eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam tilawang ningaka jalan gening sanes deui saha pijamaeunana nu daek mah ieu kageleng roda sadangkeun ayeuna urang teh kagiles ku roda alam kagiles ku roda era globalisasi sumuhun paburu-buru harta jerajakan lain ulah dudunya tapi hirup kudu balan dunya akhirat nya tuh saimah ngaranna ya bener ieu ah mangga Una lampah eta kacarios Prabu Resi Sobali doh kasumpingan Prabu Sugriwa anu parantos badanten sareng Batara Rama Iya. margi tekat satur lami di jalana kacarios parantos dumugi Batara Rama Laksmana sarombongan ditutugan Gunung Maliawan diperedih pikeun ngarengsekeun pacogregan dikawit dugi kawakasan diriwayatkeun ku Prabu Sugriwa ka Batara Rama doh nya dina waktos ieu Resi Sobali kasumpingan Sugriwa bade ngeureuyeuh ngalawan deui sampurasun Kakang Prabu. Sugriwa
Ya Allah, Tony datang deui sia. Duh, parantos sumping deui kulan. Duh, duh. Warga neraka pasti kasoran manusia. Nah datangna si Sugriwa teh rek eling, dek ngelehan maneh atuh rek kalawan deui. Sok sia. Duka. Sembah kapihatur kohonyuk panjenengan Rakarasi. Diuk. Diuk Sugriwa. Raya-raya. Bagia Sugriwa. Ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan Rakarasi. Damang Rakarasi meuje. Sabalikna. Ya, saha nu nulungan maneh digenset dina kai we. Nya kitu we seueur sun. Da geuning ieu teh urang teh asa jadi dosa. Jadi dosa naon? Masyarakat sanagara teh ayeuna teh duh uninga ku anjeunna teh acan aya nu nguningakeun kajadian. Naon? Hapunten wayana urang beneng teh dihanap teh kalah langkung ruksak kayaan. Langkung harengeheng. Aya simpatisan kaula, aya simpatisan salira. Anu teu bisa atrapi teu tiasa dihalangan. Dordarna pasea. Antawis anu pro ka salira sareng anu pro ka kaula. Tetiasa nyegah na kaula teh kedah kumaha sarana dina waktu sayeuna. Dina sagala rupi matak ngamacetkeun ieu teh sasatna bakal ngageungan. Dek kumaha ieu? Naha bakal taluk dek serah bongkokan kaing dek menta di hampura cadu aing kudu menta di hampura ka adi Dah. kajaba lamun maneh dina waktu ayeuna sadar ngelehan maneh kana naon paha kajadian nu kaalaman. Aya sakedik dugikeun naon? Sarebu ulah janten benuh salaksa pun geus duka muga ulah jadi rengating penggali. Naon? Si horeng ieu kajadian teh urang teh sasat aya nu ngadukeunana. Aya dalangna ieu teh. Apa aing ge apa aya dalangna? Dalam nu dalangna mah urang mau usik ieu. Sanes kanya maksudna naon? Nguningakeun pangna salira sareng kaula dugi ka beneng teh alatan ieu teh adu domana Dasamuka siswa salira anu ngarepkeun pisan Dewi Tara kapibana ku eta Dasamuka. Ta anu nguningakeun anu laporan ka salira ngagogoreng kaula teh eta teh utusan Dasamuka da buktosna mah di urang mah teu aya. Da ieu salarasna kakang anu seueur kapangaruhan ku pihak Dasamuka. Da kaula mah sakedik oge henteu kagungan. Oh gaduh. Pikir dengki ka salira. Kaula oge da puguh keur ngeunah-ngeunah ujug-ujug sumping salira ka kaula ngajaweng anu teu mah kaula disiksa ditajong teu masihan kasempetan pikeun kaula ngajawab teu pisan masihan kasempetan pikeun cara damai tak kumaha sakitu Kang
mugia akang sadar we kana kalepatan ieu teh urang teh anu ngadudomakeun tingali marayat we anu kiwari Ratu Ngara wayana urang beneng teh geuning anu ruksak manu dihanap atas we atuh kulan yakin ieu teh ngandung harti hasilna pihak katilu anu ngadon ngadudomakeun antara dulur jeung baraya urang pada salametkeun nagara sareng bangsa kaula mada pada ngabantun teh hak panuhune da ieu mah kapan jadi raja sote kaula ieu mah kasadaran salira cilik putih celak herang kapungkur kakang parantos nyangakeun sagala rupina ka kaula tapi aibeh dieunahkeun kaula teh direbut bari jeung ina waktos ieu teh pun bojo oge dugi kakagungan putra ti salira kaula sadar kana eta sawios da eta mah sasatna sangu parantos jadi bubur mung dina waktos ayeuna urang sami-sami ngadamel kasadaran we pulangkeun deui pun bojo sareng kalungguhan awatos ku nagara sareng ku bangsa dina waktos ayeuna hop sigrap gila ya nafsu gila-gila ya aya kadua sadar geus puluhan tahun aing ngarti pangna ngalakukeun model kitu sia geus boga ilmu nu leuwih ti heula nguntuk berenggalawan aing dina harti musik-musik ulah manik ngagugakeun macan doru tegablek ka kejos gablek ilmu naon sia sok kurang abeunkeun jeung aing ha ya rupina bade ngeureuyeuh deui we dina waktu di luar sia kulajar mangga diantos itu liang guhana teh leres pun anak dua nana ya sareng seku jalan ieu ke kaula teh hilap di hidupi kakasih teh kaula pun kapi jemawan daun ya Akang. Dulu jadi dua kubu ayeuna teh Akang. Ayeuna teh penentuan pina lamun dina bola mah nah habak anu menang teh bakal Sugriwa atawa Sabali kitu we ieu mah dua penganut disabulah-sabulahkeun penganut Sabali belah ditu penganut Sugriwa belah dieu geus siap mawa bandera masing-masing. Laras. Rek nangtukeun nasib mana nu eleh, mana nu menang. Eta. Hah? Benar, Kang. Mudah-mudahan ti samet ayeuna ieu nagara geus kena ayam tentrem tentrem, ayem, damai, sejahtera, genah, tumanina. Benar. Merenah. Subur makmur we. Itu
kantos kala luar Sugriwa sareng Sobali nah gening besarimag numawi kapan Rai Raka tete numawi mana Sugriwa mana Sobali ieu teh doh nyian joger palas ya suara kenal ya hidup Gusti Sugriwa hidup Gusti Sobali hidup Sugriwa hidup Sobali. Ayo Kang Usman lawan Dua panganut masing-masing eyah-eyahan ai dewek mah dia mah netra dek mah dek lalajo mana nu bener mana nu salah non golongan nya ha ngabandungan ngan doa nawe mudah-mudahan rahmat pitulung Allah marengan amin kade jang ulah hareup teu jang jang pun lanceuk masih cepot jauh menang jodoh we jeung lutung dengan terima berdua di medan perang lawan ayo punten we ieu woi hidup Gusti Sobali hidup ayo majukan lawan ninggalkan jadi lieur gitu anu mana Sugriwa anu mana Sobali cepot tuh dunungan dewek masyarakat dewek datang di tukang dekara saeun atuh yo cepot sakitu ranan cepat akang teh uninga teuing ka abdi sabab dina bau kelekna kanginan atuh tah aya kitu mangpaatna bau kelek teh alah ampun guys karunya ayeuna lumpat ka dieu teh eta teh dah duknya urang taroskeun aya gua diantos bade ngabantoskeun teh kumaha ieu teh Anoman kaulan geningan diantos-antos pada ngabantoskeun teh geningan teu aya diantos-antos teh nu hapunten kaula teh ieu teh ninga salira sareng tuang raka teh kunaon bersabulu sarupa buk bilih melengkung bekas nyalahan umaha upami ngange ciri we atuh dina waktos ayeuna kaulan make ciri janten saredat acan ngabantosan teh usarupana hese milih hiji di antara dua ke hese atuh da jeung nyana da sarupa pisan ieu teh nya sarua pada angka 8 kumaha upami salira ngange ciri bae dupi cirina wayahna kedah ngange dangdaunan we beungkeutkeun atarapi selap-selapkeun dina sabuk sing rapih sae kitu bae laos bangga upami kitu
awas anu mata cenah mas tisobali magis boga anak kaparantos saha ngaranna ngaran anak tisobali da sami monyet nya ieu mah ngaranna pamit lepat masih kastop